Lainnya Kang nya. Di denge-denge kitu ku zaman ayeuna. Sakola teh asa meuni pisan hariweuh da. Heeh, nya bener pisan. Sehari weuh. Da di teh asa gede biayana teh. Nah, biaya gede, anger biaya makan segede kitu. Maksud gede biaya teh, iya atuh nyi, gede duitna atuh. Cek saha duit gede atau mau bisa dipesakan ada duit gede, Mas? Maksudnya gede duitna teh, loba ngaluarkeun duit sakola teh. Ah, lamun eta bener ngobrol tengnya kan. Ayeuna mah salu pisan ngeluarkeun duitna. Sok atuh gerakam pikir. Mimiti daftarkan kudu meuli ieu, meuli itu, acan baju segala rupa disebutan. Baju olahragana, baju batikna, baju naon geuning Kang, aya eta anu juga rusak silat geuning. Eta teh kudu dibeli Kang, eta teh wajib. Heeh, nyi emang kitu. Baheula, tapi cenah cek bejanya. Ku gubernur nu anyar mah, eta teh moal aya cenah nyi. Jadi sekolah mah sekolah we. Tah masalah baju nu kali itu mah eta masuk ke meuli sorangan. Itu cenah ayeuna mah. Heuh Kang, komo geuning nya, ku zaman ayeuna mah aya studi hour geuning naon lah. Anu init-initan geuningan ge. Eta teh Kang, mun kudu wajib eta teh mayar jaba anu teu ini teh. Kudu mayar deui sarua. Habis sakitu nya tamnya. Heeh, aneh. Tapi tenang nyi. Cenah cenah. Cenah nu kitu ge studi moal aya cenah ayeuna mah cek gubernur nu anyar teh. Sugana bener kitu. Beulena ge heuh dai jelema teh teu sarua kabeh nyi. Aya nu mampu, aya nu henteu atawa nu pas harita mah keur teu boga duit. Maha non belaan nganyuka hutang nya, belaan studi tur budak. Eta geuleuhna mah lamun teu ngilu cenah teu meunang nilai gitu. Nya kitu Kang. Tapi da studi teh naon atuh Kang? Studi teh eta model piknik nih. Bener piknik teh kan tah. Budak baji dengan anu ka Bali. Ayo urang bakal milu studi put. Nya mah bisa urang melain murid atuh. Atuh sakalian kan piknik kan? Nya teu bisa ieu mah masalah barudak sakola jeung berarti moal aya cenah ke mah. Mah aya piknik ka Bali ka ieu eta ka Bali geus berabus harita ge. Lain eta ka Bali make kudu make bus mencek urang manyakamnya. Padahal mah da deukeut atuh, da mayar lagi padahal atuh kudu mahal atuh. Cukup 50.000 ge mun urang mah ka Bali mah. Nah. Nya mahal ka Bali mah tuh nyi. Deukeut atuh Akang Bali mah urang ogeran Minang aku geuning ka dinya mah. Minang kumaha ari nyai? Lain eta babakan limus? Iro. Bali itu Pulau Dewata lain babakan limus. Ai sugan babakan limus Bali teh. Kalau babakan limus mah heueuh atuh. Karena motor mahe full tank leuwih. Itu mah ka Bali jauh mentas laut. Babakan limus ieu. Terus kieu Kang. Ayeuna mah cenah sakola teh teu meunang jauh. Kudu anu deukeut kitu. Nya ayeuna mah sakola teh teu bisa jauh mulai baheula nya. Jadi si sakola teh si posisi sakola teh kudu deukeut jeung imah masing-masing. Teh imah murid meureun. Maksud imah masing-masing teh imah muridna teu meunang jauh teu jiga baheula ningan lamun sakola imahna di dieu bisa kalau sakola ke mana tanam kudu deukeut gitu. Eta teh mun teu salah mah program donasi eta teh Kang. lain donasi ya roh, donasi bantuan atuh. Program lain donasi tuh. Oh nya jonasi, program jonasi eta teh. Oh, program anu makan siang gratis saya kan? Nah, makan siang gratis lain. Eta kan donasi. Lain masih teh sangu? Aya nasi mah heueuh sangu. Nih, tapi lain hatina jonasi teh aya sanguan lain. Jonasi mah program jonasi teh daerah. Jadi ulah jauh teuing ti imah murid ka sakola teh disebut program jonasi. Program makan siang mah beda deui. Makan siang biasa. Kan sarua keneh Kang aya samuan. Makanan nasi.